Mangga linggih. Saha jang? Aya anak. Lain aya anak we geus di darieu. Waduh. Halang siang jang mimpi dewek. Mangga ka payun. Aduh. Sampurasun ah. Punten saha? Cik, cobi taksir saha cing. Derah. Sampurasun ah. Sampurasun ah. Bapak ya nu dipayun ya. Ih rampes nu ti mana bade ka mana? Nu ti mana bade ka mana ieu teh Jun? Edeh. Ya umur-umur karek manggi urang jelema goreng patut asa panggorengna di lembur geuning anu leuwih goreng ti aing. Keur make iket beungeutna beureum siga ruhai. Ah, rasaan teh karek panggih geuning ka aka geus ngahina teuing hayang didagor ku aing. Nu ti mana bade ka mana ye? Ah, alim ditaros ku nu goreng patut ah. Eta we ku nu payun. Pami dipercanten mah abdi teh ti karajaan nyaeta sela gantungan. Dupi sela teh naon? Ari sela teh nyaeta batu. Dupi gantungan. Ah, embung ditanya ku maneh goreng patut. Kukuring wios, ai gantungan teh naon? Maneh marada kasep saeutik. Ai gantungan teh nyaeta gantung ngagantung teu ka luhur teu ka handap. Tong ngaheujeun atuh. Bade heureuyan artinya ho aing karek panggih jeung ieu makhluk aing bet geuleuh nyieunna teh. Lamun tai mah dibanjur ku aing. Sampurasun abdi tebi-tebi ti sela gantungan teh ka dieu teh aya maksad. Ngadenge sora papatong. Urang mah teu di ditu teu di dieu dihina wae ku unggal makhluk. Teu nanaon dihina ku manusia ge paduk pangeran ngalem ka uing. Uing mah da deukeut ka pangeran oge. Naon deukeut? Ih ari mau motor ngebut bae cirining deukeut ka pangeran. Pantereh pae hari ngebut mah lain. Gila lu.